Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Karissa dina Maira ti X-MIPA 2. Ayeuna abdi bade ngadongeng dongeng fabel atawa sasatuan nyaeta Gagak Hayang Kapuji. Aya gagak meuli dendeng ti pamoean. Kelebur hiber bari ngaheum-heum dendeng eta kana tangkal dadap sisi lembur. Kebenaranna harita katangenan ku anjing nu kacida, kabitaeunna da puguh ka beukina. Kusabab itu ku anjing disamperkeun, tapi saenggeus anjing aya di hadapeun, boro-boro ditanya teu direret-reret acan. Anjing mikir piakaleun supaya dendeng teh kapimilik nu manehna. Saenggeus manggih anjing ngomong, "Leuh aya manuk alus-alus teuing, pamatukna panjang, bulu hideung, tapi meni lemes kitu, manuk naon nya ngaranna?" Kaosna mah moal aya tandinganna dibandingkeun jeung Cendrawasih ge moal eleh. Mimitina mah omongan anjing teh teu didenge, tapi saenggeus aya omongan moal eleh ku Cendrawasih, Gagak atoheun pisan manehna kungsi bejayeun Cendrawasih teh manuk panghadena. Tapi cek anjing, manehna moal eleh. Kitu nu matak manehna ngarasa ngeunah ku pamuji anjing. Malah cek pikirna deui asa hayang ngabagi dendeng ka anjing, ngan kusabab hese meulahna kahayangna teu kalaksanakeun. Anjing nempo beungeut Gagak marah mai saenggeus dipuji ku manehna. Cek pikirna pasti usahana hasil. Cek pikirna deui naon hesena muji-muji keur ngahontal kahayangna. Kusabab kitu pok deui anjing, "Lamun daekan mah hayang nyobat jeung manuk nu sakitu lucuna, ngan rumah sasorangan mah satohina. Saumur-umur kudu ngadundungan sare digolodok, rajin manggil hakaneun oge pas sesaan. Tapi najan teu bisa nyobat oge jeung manuk lucu, atuh ngadenge sorana, meureun moal panasaran teuing." Bareng ngadenge pamuji anjing anu sakitu ngeunahna, Gagak poho keur ngaheum-heum dendeng, ngan ngong we disada, "Gak, gak," cenah. Atuh barang enggal pamatukna barang plek we dendeng teh murag. Anjing gancang nyatuk dendeng nu murag teh tuluy dihakan di nu bala. Gagak nu hanjakeulin mah teu ditoli, sababaraha jongjonan Gagak teh cindekul we dina dahan bari ngararesekeun teu ngeunahna ku kalakuan anjing. Manehna karek ti jen anjing muji bebeakan teh hayang dendeng nu keur diheum-heum ku manehna. Ti dinya mah kelebur Gagak teh hiber kana tangkal kai, rek neangan hileut keur ganti dendeng nu disanto ku anjing. Pesan moral ti dongengna, lamun boga kadangan kudu daek babagi ku anu lain, sarta ulah ngarasa gede hulu ku pamuji batur nu can puguh bener. Sakitu wae dongeng ti abdi. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.